Sebentar lagi selesai perbaikan tatanger yang rungkad tadi. Rungkad tadi baraya sebentar lagi selesai ya. Ya mau itu nyala nage edun kieu yo. Untuk keamanan harus seperti ini. Beres. Ini tatanger yang 2 kali rungkad baraya dibenerin nih. Ramai pisannya pasir iya mah pasir Cidema tetanggerna tuh nepi ka ujung tuh. Sepanjang jalan kereta api tetanggerna oge. Kita sepi lagi. Keur ngararamuk dia baraya kolecer keur ngaramuk tuh kabeh. Anjir, itu disararada kabeh. Sararada kabeh baraya euy. Baraya. Kurang sepil hiji-hijinya ku abinya. Kurang sepil hiji-hijian per disadanya. Ieu 5 meter alah ngeunahnya. Luar ada naik ke kamera. Sok atuh taikeun mana? Coba naik ke kamera. Oh, siap. Tah, bade naik siap Pak. Sok mangga Pak. Ya Wak bade naikeun heula ya, bade ngagentos apa naon Wak? Siap, mantap Wak. Ya, atur nuhun. Sip. Ya 5 meter ya. Oke, orang sepil anu lain. Orang sepil. Iya deh. Bangenan dah kolecer laletik mah di saradana terusan. Nah, kita maju ke sebelah sana. Jadi rame mah ujung curahlit di mah ya rame ya. Pangrempegna di dia. Wah, aya kolecer nu leuwih gede ya. Ieu kolecer saha 10 meter yo. Ayo. Ya. Besoknya hari loba mah kolecer ke baraya euy. Keren. Besoknya hari mun geus ngagigeg, lamun geus ngarigeg etana kalau bongna resep kolecer lamun geus gawakna. Wah, iya kolecer 10 meter tah. Waduh, ini kadangnya sorana tapi kolecer 10 meter teh. Koyak-koyagane wungkul. Wah, ayo teh. Anjir ya luhurun. Raya rempeg euy.
Pasir Ucing terlihat dari Pasir Cine Baraya tuh. Kehalangan tangkal kabung eta euy. Resepnya dideketkeun kieu mah Baraya euy. Adas. Aja dideketkeun saya lah. Resep ya Baraya ya, resep dideketkeun mah Baraya euy. Letik oge karasa sorana letik oge 6 meter ya teh. 6 meter. 6 meter ge kurang buah, tapi aduh karasa deket mah. Itu belah ditu aya kolecer percobaan Baraya euy. Kolecer percobaan mah teu sada-sada rugi nyepian oge. Oke ya Baraya, terima kasih yang sudah simak video sampai akhir. Saya mau izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih daerah Cianjur dan sekitarnya. Jangan lupa ya supportnya, dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.